Lah, mesti nu agung pagawean ieu nu itu geus rapih si udah teh sawah nu itu nu ieu can kacab kumaha jalma teh nya. Aing nepikeun ka wah kitu keneh udah cai tadi pontengkeun. Ieu kumaha ieu jebah yang aduh ieu kumaha atuh ieu nya. Ieu na bulan puasanya nu ieu atuh mode saha sih nya mode atuh. Aduh. Aing mah kumaha ieu teh zamanan jeung lila deui nya. Aing mah unggal-unggal nya. Diomongeun we. Diomongeun ieu mah zaman kumaha sakieu panasna ya duh. Ye, Kang, saya di dieu nih. Duh, aing ti tadi. Ti tadi. Tadi. Kita ngirikan lat kaler puguh. Tapi kita ngirikan paculan ya tadi paculan di hitungan mesinna eueuh langka. Kitu boga omean di ditu. Aya. Gitu Atuh bebeja atuh ka saya. Kapan omean nu ieu teh? Heeh. Rada legana mah rada lega. Gitu. Bereuna namun dihitung-hitung malah sabaraha hektar da di kaler teh sabau omeannya teh. Eta kok Terus di kulon sabau. euy ning loba. Mentak capek teh di wetan sabau. Anu di kidul mah lain bau deui Kang meledak bae nu di. Gitu. Akang juga nu aja aing ngobrol jadi eueuh tepakeun jadi kana ieu teh. Ieu tiang ieu pangalakeun. Nah, jang naon di ala. Hah? Kapan aing ngobrol hararese? Ya Kang rek di mesin sawah. Ieu pangmesinkeun anu ieu 60 kotak. 60 kotak. Seueur pisan kotakanana nya. Seueur pisan kotakanana. Terus balong mah 18 anu eta napi kotak naon ta? Kotak naon? Lain kotak amal lain. Dari sawah mah sanes kotak, Kang. Naon? Petak. Oh. Ari kotak mah kotak wayang. Oh. Kotak sampah. Lamun pitak. Lamun pitak nah hulu bukan gitu. Nya erek sanggup ieu pangolahkeun. Nah, paling-paling yang beureun teh geus rapi atuh nu di kaler gitu. Ai si Sanduy daekeun macul ayeuna si Sanduy nu urang dinya tah. Si Sanduy geus puguh daekeun. Si Kojot daekeun. Terus si naon teh si Pelai. Ai mun narki mah munding riweuh payu wae nu eta mah sibuk. Nya. Kan aya ku si Narkim teh kumbungeunana teh make munding teh embungeun. Nih Sok teu kuat cenah urang mah ge munding sok ngagigiring munding jadi sok kadeuleu bae tukangna ku si Narkim teh. Jadi abi mah teu kuat Kang kajenteng abi mah. Agak mana juga lu di. Ari honda panai munding mah cenah sok digigiringkeun janten bujurna teh sok katingali bae Kang komari nu bikang cenah. Abi malah sok teu sanggup kajenteng ku mesin gitu. Lah. Gitu. Nya. Geus Kang ayeuna kieu ulah loba obrol pamonyongannya. Nya. Eta tagogeun tah. Naon? Tah teh ko eta. Sok kadinyakeun. Iya. Heeh. Oh, aja senelan teh nya. Heeh, engke magrib. Kakak suluhan ayeuna seungeun engke magrib. Jadi diinumna isuk. Wayahna nya Kang nya. Nya. Heeh eta mah. Ilmuran ieu mah rek dineangan mesin nu kira-kira sanggupeun. Nya gitu. Tepang makan eta. Naon? Ban tah anu eta tah. Jang naon? Ye, butuh lah pangetakeun. Oh, jang motor anu itu. Heeh. Ban ieu. Duh. Mana? Lumayan kene Kang ya teh, urut abi ya teh. Wayahna nih tanya. Lah moal ketang teh dulu ketang deh. Kan simpen deui Kang. Mun keun bae lah digawekeun ge kieu Kang. Itu dah. Barari. Eta naon tah? Lah najis banget cokotna. Paret dia kali saring kokon. Kita tanya Kang nya. Nya. Pangolahkeun, pangmaculkeun, jamak kerapkeun 2 RT mah. Namun abi teu kenging mesin pacul ieu kumaha? Ku jalma sakampung mah diabregeun. Aya nu mesin nu sanes nu keresahankeun bae. Bae. Wonten pangitan ke ku abi paling ieu digarapna ku mesin jahit we eta mesin pacul mah nya. Oh, ku Mang Cece urang. Nya ku mesin jahit bae pinten. Kami teu kaya. Nya kita tanya Kang nya.
Tukeran Kang? Naon? Iya dulu kowe topi jeung topi Lah tukeran. ulah ting dicanak pergi abi atuh jang enjing Kang eta mah. Hah? Pergi abi dicanak ulah dicanak. Iya tuh. Beuh lah nuhun Kang. Iya atuh. Beuh atuh kawas nu nyahmikeun we. Model pisan. Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah kaderek menerkeun cai kulubung itu tulisan beres.